Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul awwalu ari ieu eta pelajaran anu kahiji, darsan anu kahiji. Hiji al-khulafaur rasyiduna ari sahabat khulafaur rasyidin. Hum eta ari itu khulafaur rasyidun eta Abu Bakrin kahiji Sayyidina Abu Bakar, wa Umaru sareng kadua Sayyidina Umar, wa Utsmanu sareng katilu Sayyidina Utsman, wa Aliyu bin Abi Thalibin sareng kaopat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rodiya muga mikaridho sahallahu Gusti Allah anhum ti itu anu kabeh. Dua wasumu jeung dingaranan itu anu kabeh bi khulafair rasyidina kungalan khulafaur rasyidin. Li'annahum karena saanyana itu anu kabeh khalafu eta ngagantian itu anu kabeh an-nabiyya ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hidayati dina mere pituduh wal irsyadi jeung dina nuduhkeun kana jalan anu lempeng anu bener wa tanfidzi ahkamis syariati jeung ngaluluskeun kana pirang-pirang hukum anu bangsa syariat. Tilu wa balagot jeung nepi naon mudatu khilafatihim waktu kakhalifahanana itu anu kabeh salasina kana 30 naonana aman tauna. Iftatahu narima mutuhkeun itu anu kabeh khilalaha dina sela-selana itu salasina aman asyama mutuhkeun ka negara Syam wal Iraqo sareng mutuhkeun ka negara Irak wa Filistina sareng mutuhkeun ka negara Palestina wa Misra sareng mutuhkeun ka negara Mesir wa Sudana jeung sareng mutuhkeun ka negara Sudan wa Ifriqiyata sareng mutuhkeun ka negara Afrika. Opat wa asharu kuwadihim jeung ari pangmasyhurna balad tentarana itu khulafaur rasyidin eta Khalid bin Walid kahiji Khalid bin Walid wa Abu Ubaidata sareng kadua Abu Ubaidah. Amir binul Jarrohi tegesna Amir bin Jarroh, wa Umar binul Asi sareng katilu Umar bin As, wal Musanna bin Harisata sareng kaopat Musanna bin Harisah, wa Sa'd bin Abi Waqqas sareng kalima Sa'ad bin Abi Waqqas. Ad-darsu tsani ari pelajaran anu kadua eta khilafatu Abi Bakr Siddiqi ka khalifahan Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hiji nasabuhu ari rundayanana itu Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar huwa eta ari itu Abu Bakar eta Abdullah bin Abi Quhafah namina teh Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Yajtami'u narima pakumpul itu Abu Bakar ma'an nabiyyi serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi di akina itu Abu Bakar atau kanjeng Nabi fi jaddihi di akina kanjeng Nabi asadisi anu kagenep wa huwa sareng ari itu jadi eta murratun murrah. Dua wulida dilahirkeun itu Abu Bakar ba'dan nabiyyi dina sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sanataini kalawan selisih 2 tahun wa asyhurin jeung pirang-pirang bulan. Jadi Rasul jeung sareng Abu Bakar teh selisihna Nabi sareng Abu Bakar teh benten 2 tahun langkung sababaraha bulan. Langkung sepuh kene Abu Bakar. Tilu wamtaza ngabedaan itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bisuhulatihi ku kasederhanaanana itu Abu Bakar wa husni muasyaratihi jeung alus bergaulna itu Abu Bakar
wa lutfi mujalasatihi jeung leuleuy dina ririunganana itu Abu Bakar rendah hati, wali ni janibihi jeung leuleus gigir tegasna mah handap asor. Opat wastagola sareng katungkul itu Abu Bakar bitijaroti ku dagang. Pakasaba maka ngasab itu Abu Bakar si kota kaumihi kalawan kumandel ka kaumna itu Abu Bakar, wa amanatihi jeung kapercayana itu Abu Bakar, wa adha ditelah itu Abu Bakar zamalin kasirin ku jalmi anu ngabogaan harta anu loba. 5 wakana sareng bukti itu Abu Bakar muhabbaban eta anu mika cinta itu Abu Bakar ila Quraisyin ka urang Quraisy, yuwasi nulungan itu Abu Bakar ajizahum ka anu lemah nati itu urang Quraisy, wa yuksibu jeung merek hasab itu Abu Bakar pakirohum ka anu pakirna ti itu Quraisy.